Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, Cing Adnan dongeng. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu mantun caritana nyaeta Jejer Awi Pasaran Anyar kana seri katilu. Ieu dongeng direka ku sim kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna urang sadaya istirahat. Nanging sate acana sim kuring salaku tukang dongeng ngaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka sadaya mitra kaum dangu anu kantos ngadukung kana ieu channel. Oge manawi seueur kalepatan boh dina cara carita atanapi aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sejabina, sim kuring nyuhun dihapunten. Numawi da ieu mangan saukur carita fiksi anu pamugi tiasa ngahibur ka para mitra sadayana. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kalawan ngalajengkeun carios anu kapegat dina tayangan kamari nyaeta dina lalakon Jejer Awi Pasaran Anyar seri katilu. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, dicarioskeun dina harita kulemna Ijang. Teu katawis ninggang dina jam sababarahana si Ijang teh ngimpen kadongkapan akina para mitra. Anu memang Ijang mah teu pisan terang wujud akina teh sapertos kumaha. Dina alam impen harita nalika Ijang nuju calik sareng akina. Ijang, incu abah. Heura anjeun ka arah kidul dina poe Kemis bada Isya. Bakal aya nu ngantunkeun budak parawan pikeun Ijang tiasa meunangkeun Jejer sapertos aki. Lep we harita leungit akina tina impen kuleum peuting si Ijang para mitra. Si Ijang oge kaget jeung ngarenghap napas asa nembe ngalaman saumur hirup ngimpen di dongkapan akina anu tos teu aya. Anu ngajanteunkeun hudang Ijang harita nu teu karaos tinepatan kana adzan subuh dina waktos harita. Duh, ngimpen kandongkapan aki asa kenging ilama tapi naonnya tadi teh. Ijang bingung rada poho kana naon anu dibejakeun akina tina impen tadi para mitra. Oh nya, saurna urang kudu ka arah kidul dina poe Kemis bada Isya. Berarti malam Jumaah, tapi keulanya Jumaah naon isukan teh? Sadarna Ijang bari enggal ningal tanggalan nu dicapitkeun di selahan bilik kamarna. Ih geuning Jumaah kaliwon. Duh berarti impen teh ieu mah jelas ilamat alus kangge urang ti aki. Heslah urang dek subuhan heula gampil ke cobi diobrolkeun sareng emak. Ijang harita cengkat ngaleos ka padasan tukang pikeun nuluykeun ngalakonan salat subuh di waktos harita.
Para mitra kaum dangu, hawa lembur nu masih seger kahias ku ibun harita nu narempel di daunan sawah jeung jukut galengan para mitra. Kasawang tika anggangan Pak Tani nuker mulai nampingan galeng, oge sapalihna jalan rame ku barudak SD nuker angkat sakola, tambah ngabibingah alam pandang isuk harita. Si Ijang harita nuju ngadaweung sosoranganan di baturan cinteh di tepas tukang bari ningalikeun hayang anu nembe pisan ditawurkeun beasa kepel ti padaringan. Nu akhirna da katawis ku Ni Rutmi yen incuna teh siga aya nu dipikiran. Nya ku bari ngantosan sangu liwet isuk harita, Ni Rutmi nepungan Ijang bari naros ka incuna. "Ijang teh kunaon ari Ijang? Asaan teh ditingali ku emas siga aya nu dipikiran. Batur mah isuk-isuk teh geus pada sumanget ngolah tanaga jeung pikiran, pikeun ngaje neangan rejeki. Nah incu umpamalah cicing ngadaweng kitu, kunaon kasep? Nah Ijang tos gaduh papacangan sugan." Taros Ni Rutmi nu ngaraos prihatin dina terangna kana rasa incuna anu siga aya pikiran di isuk harita para mitra. "Ah henteu mak, jauh teuing Ijang tos gaduh papacangan, sanes eta mak," walon Ijang dina negesan kana panyangkan inina tadi para mitra. "Teras kunaon Ijang teh? Sinarieun atuh da isuk kieu tos siga nu balueung kitu. Da biasa nama rikat ngangkatan kayu pilaran ngabantosan emak di dapur. Ari ieu ngan saukur nawuran beas we kahayam teras malah ngadaweung di tepas teh. Mangga nyarios ka emak aya naon ieu teh Ijang?" Tembal Ni Rutmi nu karaos panasaran da teu bisa dibohongan kana rasa manah kolot mah mun anak incu keur aya nu dipikiran para mitra. "Kieu ieu teh mah keur peuting si Jaka teh pan ka dieu. Ngabejaan aya sayembara nguseup di kota Bumbung. Saha nu ngengingkeun lauk panggedena kenging juara kahiji nu bakal mantun hadiah duit sahargaeun mobil kota." Walon enggal Ijang ngawalan cumaritana ku perkawis datangna Jaka nu mawa warta basa peuting. "Aduh, atuh geuningan gede kitu hadiahna ieu teh Jang. Teras kumaha atuh Ijang teh?" Ni Rutmi kaget ngadanguna dina nampi beja ti Ijang para mitra. Palai terang saenggalna kana carita kumplitna dina perkawis eta. "Sumuhun mak, malihan ke beurang bade dipastikeun ku Ijang sareng Jaka numpang Kakang Jajang mun bade nganterkeun palawija ka kota. Da saurna mah ke Jaka ka dieu beurang ge mastikeun Kang Jajangna," kocap Ijang dina terasan anu bade dipastikeun ka kota sareng si Jaka para mitra di beurang harita. "Teras ari Ijang ngalamun kunaon? Teu gaduh jajan atanapi ongkos, apa kunaon Ijang teh Jang?" Taros Ni Rutmi nu masih teu ngarti kana naon anu janten pikiran Ijang di isuk harita. "Sanes kitu mak, Ijang teh janten mikiran riwayat Aki kana perkawis jejerna. Dipikir-pikir sigana mun masih aya Aki, Ijang tiasa menangkeun juara hijinya mak. Pan eta lain lumayan deui pikeun ngawangun imah sareng modal usaha mah. Tiasa aya leuwihna masugan Ijang teh tiasa nikah tuh," beja Ijang kana rupihal anu dipikiranana para mitra. Jang, nya sumuhun mun masih aya Aki maneh mah. Tapi da kumaha, ari ayeuna mah pantos teu aya. Nya ieu mah ngaran kumahanya urang teh nampi kaayaan nasib kitu. Oge pan ari ngaran sayembara mah ngadu nasib we Jang. Pamisuga nasib nu mujur aya di Ijang urang syukuran. Pami sanes nya hartosna upami sanes nasibna da eta mah geus aya katetepanana atuh ti Pangeran Jang. Ulah janten kumaha atanapi pikiran anu kaleuweuhi. Ni Rutmi ngawales lugas ku cara ngagedekeun hate si Ijang dina nyang hareupan kanyataan nu nuju dilakonan para mitra. Tur atuh Ni Rutmi teh ngadeuketan hawu deui ngangkat liwetan anu tos memang katawis ku bauna kerak liwet harita diteundeun panci panas harita atuh di luhur batu ngampar di padapuran paranti biasana. Tapi mak
ayaku aneh Ijang keur peuting teh ngimpen kadongkapan Aki mak. Anehna dina impen teh Aki ngawartosan nu aya patula talina sareng kakaramatan jejer anu sapertos Ijang hoyongkeun mak. Rikat Ijang nembalan Ni Rutmi dina pok cumarita ngajelaskeun impen nu kadongkapan Akina basa peuting para mitra. Atuh Ni Rutmi ngadadak reuas. Hatena asa nakon penasaran, tapi can wantun kedal sok bilih aya hal-hal anu teu dipikahareup. Harita bari nyicingkeun liwet, nu dibuka saeutik tutup pancina atuh Ni Rutmi ngadeukeut deui ka Ijang para mitra. Kumaha? Tadi mun teh salah dangueun Ijang teh ngimpen di dongkapan Aki. Nyarita naon Aki ka Ijang? Taros Ni Rutmi bari mawa lampah nu asa pikamelangeun ka Ijang teh par. Sumuhun mak, Ijang ngimpen di dongkapan Aki teu loba carios Aki nama nyangan eta kunaon sok kira ngomongkeun ka emak. Nya ngaranna oge ngimpen nya mak. Ijang da kumaha sih nyariosna ka emak teh. Ijang tong janten pipikiran kumaha cobi sok kedalkeun ka emak. Ari mate melang maneh bisi kuna naon atanapi aya naon ilamat naon. Saur Aki teh Ijang geura anjeun ka arah kidul dina poe Kemis bada Isya bakal aya nu ngantunkeun saurna teh mah budak parawan pikeun Ijang tiasa menangkeun jejer sapertos Aki. Teras Ijang teh hudang ari pek teh geus subuh nganu janten pikiran ieu nah kalebet ilamat hade mah pikeun Ijang dina cantelna gaduh maksad palaing ngiring sahem barang usep di kotanya atanapi kumaha sih mak. Bingung Ijang teh. Beja Ijang ka Ni Rutmi kana medar impen anu di alamanana basa peuting para mitra. Ijang bisa jadi Ijang eta teh ilamat anu sae pikeun Ijang. Nya manawi sareng manawi sahanu terang Ijang kenging milik. Nya ieu mah rahasia we sareng emak. Cing atuh urang cobi wakcakeun. Ke dina maleman Jumaahnya dan hinggang kana kaliwon mun telepat mah. Dina etangan Jawa eta teh kaliwon. Teu aya lepatna paminyobi ku Ijang dilakonan heula kana sakumaha pinunjuk impen. Keun perkawisieun jeung itu ieu mah. Ke kumaha dibantosan Jang. Sabab ieu teh impen nu teu asa biasa. Komo-komo pisan ieu teh ka impenan Aki maneh. Anu di mana maneh teh ayeuna teh mawa kahayang pisan palai gaduh jejer sapertos Aki. Kocap Ni Rutmi ngajantenkeun panangtu Ijang pikeun cobi ngawakca sikap nu janten dilakonan dina sakumaha pinuduh anu dikengingkeun tina impen para mitra. Oh kitu mak. Nya atuh pami saur emak kitu mah Ijang ge langkung kadukung sumangetna janten hudang. Hartosna teh temelang lah sabab bahasa saur Ustad Endang oge redo kolotnya eta teh redo na Gusti. Maksad didinya mah komo mun kolot geus bendu nya Gusti ge sami nya mak pan kitu. Tembal Ijang dina mungkas cumarita harita jeung Ni Rutmi para mitra anu dilajeng ku tuang isu kalayan liwet nu geus kasanding di baturan ku deungeun sesa lauk nu peuting. Para mitra kaum dangu dikocapkeun di wayah beurang. Ni Rutmi sami sarengantosan si Jaka nu bade nyamper ka Ijang dumeh terang na beja Ijang basa isuk yang di beurang ieu bade angkat ka kota pikeun mastikeun kana katangtosan sayembara. Panon poe geus tayanung nanjeur di luhuran ubun-ubun.
Wayah paneteg kaliwat langkung kaganti ku haliwir angin nu ngagebes ti pasawahan. Sora manuk pritutit ti pakarangan awibah mista kadangung welan. Peda jemplingna mangsa berang harita. Ni Rutmi bari nginang sirih nu munjul gumuluk di bahamna naros ka Ijang nu geus siap disamper Jaka. Jam sabaraha Ijang saurna Jaka teh bakal nyamperna? Taros ni Rutmi ka Ijang nu memang sami sareng ngarep oge dongkapna Jaka di berang harita para mitra. Saurna mah berang mah, tapi teuing jam sabaraha nama teu wawartos basa peuting teh mah. Waler Ijang nu sami sareng ngantos datangna Jaka. Teu lami atuh para mitra. Ti kaanggangan katawis Jaka nu keur leulempangan ku rada gancang. Bari susuit seneng sapanjang jalan nu teu sanes muru ka bumina Ijang. Si Ijang harita langsung bunga, cengkat ditepas langsung gugupai ka si Jaka. Aduh Jak, urang ngantosan tita tadi. Sugan mah teu jadi maneh teh, hanas geus hariwang wae urang mah duh. Kocap Ijang harita bari nepok tak-tak si Jaka nu langsung oge salim ka ni Rutmi nu sami bareng aya di tempat para mitra. Ah, manya teu jadi atuh Jang. Urang mah tara jalir janji komo pisan di perkawis nguseup. Karesep pisan. Lilana mah tadi pan urang teh ka bumina Kang Jajang. Nya mastikeun heula tumpanganana teh tiasa tanapin teu. Walerna Jaka ka Ijang anu nembe dongkap ku peda geus ti bumina Kang Jajang para mitra. Teras kumaha saur Kang Jajangna ieu teh? Jaka kasep. Ni Rutmi naros ti heula ngeunaan tiasa enteuna pikeun numpang ka kota. Hah, ini ge tos terangnya nih, ti Ijang dicaritakeun nya. Taros Jaka harita sateu acana ngawalar langsung kana patarosan ni Rutmi tadi. Sumuhun kasep. Nini teh tos dicaritakeun. Nya ku Ijang saurna Jaka teh basa beuting ka dieu dan nini mah parantos kulem harita teh. Nya pamugi we maraneh teh sing gede milikna nya. Kocap ni Rutmi bari nginang suruh harita ditepas jero. Sumuhun Jak, isuk tadi bari ngaliwet emah teh diwartosan ku urang. Janten kumaha Jak, jadi urang ka kota teh mun jadi nya hayu, mun teu jadi urang rek nguseup atulah. Kagalaga ditu lumayan keur deungeunnan ke peuting. Tutur Ijang oge dina ngalereskeun katerangan ka Jaka bari naros perkawis pasti atanapi enteuna bade ka kota dina harita para mitra. Atuh jadi Jang. Kedap deui Kang Jajang ge angkat. Urang titah ngantosan cenah disasak galuh gombongan ditu. Nya ayeuna we atuh nya. Bisi kaburu angkat Kang Jajangna. Waler Jaka ka Ijang. Bari ngajak enggal supados teu katinggaleun tumpangan pikeun ka kota kangge mastikeun perkawis hayang barang nguseup teh para mitra. Nya harita dicarioskeun dua jajaka atuh ngabri ngababal sisi galengan sawah bari ngadigdig ka arah sasak paranti liwatan mobil pikeun ngantosan Kang Jajang nu bade angkat. Para mitra kaum dangu, dikocapkeun harita si Ijang jeung si Jaka tos nepi disasak. Panona pada waspada ka sakabeh kandaraan anu ngaliwat. Sok bilih jeung bilihna Kang Jajang ngaliwat anjeunna teu ningal. Sumangetna asa bingah teu kapalang bingah. Komo bari jeung memang saleresna eta barudak teh memang geus diwidian oge ku indung bapana kana niatna nu bade ngiring sayembarang nguseup di kota. Harita si Ijang naros ka si Jaka. Jak, Bapak jeung mamane nyaho teu maneh dek ka kota jeung uing. Ulah nepi ke aya beja maneh di teangan ku bapa maneh. Engke ngontrog deui ka imam urang.
sangkakeun maneh teh jamprat ulin ka kota, peda ulin jeung uing. Taros Ijang bari harita panon mawaspada manteng ke arah kaler pengkolan, pikeun nengeran mobil Kang Jajang bisi kalangkung para mitra. Tenang we Jang, urang geus bebeja ka indung urang. Ngan bapak urang keur ka kebon biasa ngaborong semangka di kebona Kijar Kasih pan bade panen Jang. Walerna jaka ka Ijang. Nu bari sasarengan waspada paningalanana ke arah pengkolan jalan para mitra. Telami namang saharita Ijang jeung Jaka nuju silih tempuan ka jalan. Kang Jajang gugupai ti kaanggangan, nongolkeun leungeunna hungkul tina jandela mobil anu dibantuna. Harita atuh mobil teh muru ka hareupeun Ijang jeung Jaka. Pek ngeureunkeun maneh. Jaka, Ijang, di tukang we nya sakantenan. Ngajagean karung kunyit di sabeos. Tarosna Kang Jajang ka maranehna. Bari masih dina kaayaan ngawakan kendaraan nucan di pareuman para mitra. Teh sawios Kang, nuhun ieu oge. Hayu Jak, teu heula maneh ditu naek. Waler Ijang ngawakilan jawaban ka Kang Jajang nu dilajeng pada naraek kalos bak tukang nu silih dedempetan jeung barang. Katawis harita mobil teh digaskeun deui ku Kang Jajang nu bade muru ka arah kota, tepatna ka arah pasar. Kangge ngeusi langganan kanu geus biasana mesen jeung ngisi barang dagangan palawija ti Kang Jajang para mitra. Para mitra kaum dangu, teu dicatur di jalana, harita tumpangan tetos nepi ka pasar. Loba jelema nu silih ongko tawar tinawar ka barang, jeung kitu deui Kang Jajang oge kantos nyalse ukur ngantosan barangna diangkut ku tukang kuli pasar nu geus langganan pikeun dianteur ka lapak dagangan para langgananana. Nya harita atuh Ijang jeung Jaka teh pamit ka Kang Jajang nu bade ka arah kaler heula ngaliwatan gangan pasar nu disaurkeun bade diayakeun sayem barang use. Jak, ayo atuh maneh ngomong heula ka Kang Jajang antosan kedap kitu Jak. Kocap Ijang nu palai enggal pisan muru ka tempat tujuan. Puguh ieu ge erek Jang ah. Kang Jajang, abdi sareng Ijang bade ka tukang heula nya. Bade naros. Laresna kumaha, katangtosana kumaha kana perkawis anu tos diobrolkeun ku Jaka basa beurang. Kang Jajang mulangna jam sabaranya Kang? Sareng ngantosan di mana engke Kang? Kocap Jaka harita ka Kang Jajang nu nuju ngopi jeung ngudud nyender dina tembok lapak kopi susu langganan manehna di Mbo Iem. Sok Jak, paling 2 jam deui lah. Pulang ngarah ulah buri teuing nepi ka lembur. Jadi dieu we aka mangantosanana nya. Tembal Kang Jajang nu masih kene ngopi jeung ngawaspadaan barangna di mobil nu diparkirkeun di pinggir jalan. Ih Neng Nong itu para mitra, hapunten dongengna kabujeng Neng Nong. Insyaallah ieu dongeng teh urang lajengkeun deui dina seri kaopat. Kukituna tong poho di subscribe, like, oge komen supados tiasa terang nyaksen kana tayangna dina seri-seri dongeng anu salajengna. Sakitu anut kapihatur ti sim kuring, neda pangapunten kana sabudaya kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.